Si apal teh si Alek Bijar, si Katak Bijar. Tah teh ke restaurant anak buah aing sia teh. Bijar, Alek Bijar, itu ada yang mata apa? Aing mah apal lagi si Katak tukang cimol, jeung si Alek tukang batagor anu jualan di SD Cimareme. Ya Aisyah. Aing butuh jeung si Ujang ini hauban kulieun. Nah, aing tangkal saya ieu wen aya. Mana masih mulus deh. Salam dari Binjai. Anjir ini. Neng kunaon? Situ neuleuh aing keur ngagebukan tanggal cau. Ih gabutna ngarusak tanggal cau. Aing sia pada ngarusak hubungan batur. Ah karepmu we lah. Hah? Teh ka mana? Rek ka Binjai nyokot paket. Ngilu. Ah embung memawa jelema edan mah. Ih, sia mah teu apal aing edan-edan kilo-kilo Bandung ngudag. Ngudag ge yang ngarungan beureun. Ih, ngamakeun mah nyebelin. Hayu geus meneng katuran. Aduh, rungkat euy. Yang geus ayo lah. Waduh, ieu. Waduh, karejat kieu euy. Alpuranya aing teh kadar ieu, sia kangen meureun ka aing tah. Pan kajerodok wae sama ka aing teh alen nembalan. Tapi ieu kunaon nih hiji ya? Aduh, mak, kuat ngelucur getih kieu, getih getah. Aing bisa dipecat kumaha aing ieu carana mah. Ieu rungka di ieu aing. Saha ieu pelakuna ieu? Wah, aing teh angan ku aing cium tutung tak budak. Ih, lila tukang pakai teh. Ieu juga ieu ngurus takal cowok mah aing. Neng. Iman, salam dari Binjai. Binjai. Sianya ngurus takal cowok mah aing. Iya, enten emang tadi gini dia. Nah, terus mulen sia saha tuh? Juring meureun. Sugan keur gabut ngajurik nonjok takal cowok mah aing. Ya, meureun. Ayo Neng beres. Wait. Nah, sia duaan. Naon? Iri. Bilang, Bos. Eta sia. Si Ujang apaleun teh nya eta budak geus luan tukang paket. Sabodo. Yang meledak bun aing mikiran lagi. Makat Ya Allah, semoga si Neng balik deui ke aku ya Allah. Aku nya pican ke si Neng. Aku gak bisa hidup tanpa si Neng ya Allah. Aing jadi baik kieu nya. Tapi atur kumaha ya Allah, moga pisan ya si Neng gitu ya Allah. Yang Ngarewaskeun sia. kenaon sia? Aing teh keur berdoa ieu teh. Ada naon teh lah? Berdoa si Neng teh balik deui ka urang. Sama senengna embungeun kumaha tah? Embung nyaho aing mah. Pokona si Neng kudu balik deui eta ka aing. Ini sama maksa sih. Sabodoh kumaha aing we biwir aing, sungut aing, didar ku aing. Aduh. Jang. Sia teh kudu nyaho, si Neng mah ayeuna geus berpaling jeung tukang paket. Bullshit sia mah. Kamari ge aing ngadeng omongan sia, aing kalaputu jeung si Neng, paedahna omongan sia mah. Jang. Asli aing mah bieu pisan aing kapanggih jeung si Neng di ditu kerjaan wae jeung tukang paket. Bari gandengan tangan nih kita. Romantis. Bener-bener tukang paket minta digulung ku aing eta tukang paket. Kagak bisa. Cenah teu percaya, tapi emosi. Ku aing pokona mun tukang paket eta jadi jeung si Neng digebugan tah ku aing diajak duel tukang paket. Kos nuani wae Kang Ujang mah. Hei man, amun geus masalah urusan cinta mah ye, jiwa STM aing muncul deui sate. Anjay, Ujang slebeu nih bos, bacok dong. Kita lain. Tak geuning sia apal teh si Alek Bijar, si Katak Bijar. Tah eta teh ke STM anak buah aing sate. Katak Bijar, Alek Bijar. Itu ada yang mata apa? Aing mah apal lagi si Katak tukang cimol, jeung si Alek tukang batagor anu jualan di SD Cimareme. Ya Aisyah, sia mah update dia dua aneta teh keur viral eta teh Aisyah tukang ngabacokan naon jalma tah ke STM-na. Oh gitu, tapi bodo amat sih da aing mah teu nanya. Si goblok ngobrolin sama lieur ah. Aing ini saya ke mana? Aing rek ka Bijay tah. Nang Randa. Tunggu atuh aing milu. Mulai deket deui ngatuh Neng. Sia sih kan kurang wae. Sepanggih jeung si Ujang. Sia sini kulung si Ujang. Heuh sia temen teu neurak di KDG. Ieu ari kodana keukeuh ku Gusti Allah dipisahkeun sirah jeung suku mah pasti papisah. Emang papisah leungeun jeung sirah mah.
Wah benar-benar eta jelema yang digenti celina celi kartel aing eta. Saya kemana? Ih, tempo kahuruan ieu hulu aing panas nempo itu. Lagi banjir mah, kamu erek paling coklat saya gitu ya. Ih, sama akhir kieu ge. Cicing tong ieu. Tong ieu aing cicing. Naon? Itu penyeklan aing. Saha oge dunya kelar sia Nya sia penyeklan aing. nya si depan aing. Geus kalau gawe di dieu. Mangke kamu sih geus mangkat. Karena kurang sikat orang gini ragu. Si bener yang geus tagoa dosa kudu bae mah. Mang, ih urang hayang kieu. Iya, aing mana teu boga, mun boga mah dibere da. Ih, maksud aing teh aing hayang ngobrol heula. Ih, Tak kitu atuh sing jelas ngomong teh. yang geus eta mana tong ngaranna kedeung. Aduh, mimpi naon aing penting. Pengijeng betina edan kieu. Jang, geus mangkat sini ngajang. Nya geus ayo, sia milu Kunaon satu wani, hiji lawan hiji, Taiwan, ha? pangcaklatkeun ku sia bisa aing nyeri cangking encok aing geus kolong. Kan? Repuh di kolot mah. Geus aja dah. Tapi yang matana. Heeh, nya geus yuk. Kabur si Neng yuk. Maya nih tajangan ya. Boy, tuh paket. Aduh, terus aing pengen si Ujang euy. Ya lamun sia hayang ka si Neng, lawan heula aing. Naon licik hiji lawan 2. Nangis tuh ngomong-ngomong cekalan, Bang. Siap. Ya, cika. Mampus lo. Aduh. Saya salah di kain. Oh iya, ampun. Ya, aing mau lincian kemana sama kudu lagi dicintai ku aing. Sia tah paling aing merasa laki. Tuh, sok pasrah aing kemana-mana aing. Salam deh bilang. Sari. Iya, tahu.